jadi kula nu mantek wani nyebutkeun bahwa Sangsaka Merah Putih nu kuari lain asis sanajan inting-intingna sebab harita dibawa kerisna, cincina, itekna, benderana. Hiji deui payungna nu kunyana. Payung aya payung. Etalah tahun 70 hiji, Masya Allah Karim. Teu bisa kapopohokeun tah. Harita teh kajadian eta nu pohara jasa. Masya Allah, aju kula ngomong ka Abah. Pan Bung Karno geus maot sih bisa ka dieu nya, cak kula teh. Heueuh nya, cak Abah teh abang ge teu kaharti. Ngobrol jeung budak ieu beureunanan. Abang ge teu kaharti cekeun teh. Bareng geus gede mah loba Soekarno kuari. Aya Soekarno M Nur. Tah mah bapana Rano Karno tah mah. Ieu mah keur carita eta bendera Kangjeng Nabi teh kapan teu aya ngahiyang. Lamun engke cak Bung Karno saat itis Indonesia bakal bangkit kembali. Engke Indonesia bakal perang, iraha eta? Ditanya iraha perang ke di mana-mana itu tuh Baduy geus gerang. Hiji, nomor kedua di mana-mana presidenna urang Sunda. Lamun presiden geus jadi urang Sunda bakal ya bakal jeung kumaha ge. Engke urang Sunda nu bakal jadi presiden. Nomor kahiji, nomor kedua Baduy nyerang. Di dinya lah bakal timbul peperangan. Perang lah mimiti jeung urang. Kemudian lantaran perang teh ngaranna ge main dukung-dukungan, turunlah engke Amerika. Wah, dahsyat luar biasa. Mantak aya kali ti dieu ka ditu cak emak baheula moal aya caian kali eta mah sia engke caina ge eta mah getih bakalna. Sok tanyakeun gara-gara nyaho. Moal aya caian tah mah kali eta mah getih engke bakalna caina. Bener bae kuari eueuh caian. Atuh caina ge sapira cai kobakan kitu dipelakan lelek wajib yang di. Wajib lelena ge lain nang meuli atuh nang nyokotan di mana nang maling lah pokona mah geus. Ya sorangan didinya. Tampangnya nang kudu meuli lele didinya. Nah, engke cak Bung Karno perang bakal aya titurunan kaula nu bakal jadi kesatria, ieu bakal diturunkeun ka dinya. Kerisna doang. Cincina jeung itu bakal dicekel kupong gawana turunan kiai nu bakal nyekelna. Bendera bakal dikibarkeun kembali.